medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia beja ngeunaan hambali anu ditawan ku Barjaya disebarkeun ku sadayana murid-murid Barjaya anu antukna dugi ka eta wartosna dugi ka Aki Rangga Wulung. Salajengna Wisrawa anu sok sanaos teu acan pulih kasehatanana sagemblengna niang sejak nulungan hambali. Urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios Putu Si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia dijajabkeun ku paneutupna Aki Rangga Wulung jeung Si Konceleng harita Wisrawa terus indit rek nulungan hambali anu ayeuna dijadikeun tawanan di tempatan Barjaya. Aki Rangga Wulung jeung Si Konceleng meh bareng narik napas panjang bari silih reret ningali Si Konceleng anu paneutupna ngandung rasa kasalempang. Saterusna Aki Rangga Wulung anu cumarita. Woing bae lagi pakai salempang jalu. Bagi ngoge ayeuna mah jalu tong mikirkeun naon-naon. Kudu loba istirahat ngarah-garah pulih gitu jalu. Aduh sia bener nama anu nyieun salempang mah kureka perdayana Barjaya ki. Da ceuk ijiran kuring mah jang Wisrawa pasti bakal mampu ngungkulan ilmu Barjaya. Da kajeun kumaha oge sumber nate ti Mbah Lalana. Kumaha ayeuna ilmu jang Wisrawa geus meunang tambahan ti Aki Rangga. Da anu jadi nyieun salempang kuring teh kumaha lamun Barjaya metakeun ilmu Puragalayang naki. Da eta anu jadi salempang teh. Sanajan nya yang Wisrawa geus dibere nyaho ku kuring, tapi apanan Barjaya teh uteukna pinuh ku kalicikan teh ki. Aduh, eta anu jadi ten bingung teh. Woi boga keyakinan jang Wisrawa bakal lebih waspada kana kaayaan. Komo hari geus dibere nyaho ku jalu mah pasina oge jang Wisrawa mah sambarangan ngaragukeun tindakan.
Ya mudah-mudahan Wisrawa ulah kapancing patare malungun mangsa Barjaya ngagunakeunnya di Braga Layang. Mun mampunya dan kekuatan tenaga sakit dilawan eta gitu. Ya mudah-mudahan gitu Ki. Tapi naha ieu teh Ki ari Jang Wisrawa geus pulih. Tapi ari kuring acan ieu teh. Nah kunaon atuh Ki ieu teh? Wahai Jalu, apa ya Jalu deh geus tengorak deui alias geus korot. Sarua jeung kuring ngapanan geus korot. Sarua geus aki-aki. Karena ibedana deh kuring mah geus aki-aki pisan dari Jalu mah aki-aki anyaran keneh. Sabab kekarak boga incu hiji pan. Oh jadi jelas. Jadi lebih lila pulihna sabab geus korot. Beda jeung Jang Wisrawa anu ngarageun. Aduh, eta si Hakim ini ditegaskan gitu. Tapi memang nya kita kuring teh geus kolot, geus aki-aki. Aduh. Loba deui obrolan anu sajena. Kalayan urang tinggalkeun heula kaayaan Cikoncleng anu memang tacan pulih kaayaanana. Urang caturkeun Wisrawa anu keur lumampah di satengahing nyorang lampah harita Wisrawa bet diparengkeun panggih jeung Wanoja anu keur ngajanteng di sisi gawir jurang. Wisrawa kerung bari jeung hatena panasaran. Sabab eta Wanoja anu keur Wisrawa mah asa wawuh. Bari jeung kerung Wisrawa terus nyarita. Kunaon eta Wanoja teh nya kajanteng di sisi gawir jurang. Kek. Di sidik-sidik masih gak anak Abah Tasman geuning. Oh nya bener. Anak Abah Tasman ieu mah. Mun teu salah mah eta Wanoja teh ngaranna teh Sutina. Oh nya bener Sutina. Anak Abah Tasman itu. Bener. Corelam, jeung Wisrawa ngagajleng luncat sabab ningali Sutina anu geus beunggas harapan hirupna. Rek ngahaja ngagebruskeun maneh ka jero jurang. Ningali tindakan Sutina anu nekat seperti kitu gancang Wisrawa ngalakukeun tindakan dina kacepetan gerak anu kacida cepetna pikeun ngajewang leungeun Sutina ti tukang. Sebrut gep. Wisrawa bari jeung nyekelan leungeun Sutina terus nyarita. Ya naonan ieu teh nya Mas. Betega kieu ka diri sorangan. Make jeung rek ngagebruskeun maneh sagala rupa teh. Eling nya Mas. Aya naon ieu teh sing eling. Sutina bari jeung barontak hayang ngalepaskeun leungeun anu dicekelan ku Wisrawa terus nyarita. Wisrawa, sok lepaskeun abdi Kang. Abdi memang tos taya gunana hirup di pawenangan. Ulah dihalangan Kang. Taya hartina abdi hirup oge Kang. Heula, Mas. Tenang heula. Sabar heula, cik jelaskeun ka Akang boga masalah naon pangna rek tega ka diri sorangan seperti kieu teh. Sok, teu kudu asa-asa, jelaskeun ka Akang. Coba terus terang, teu kudu asa-asa. Sok kumaha aya naon ieu teh Mas, aya naon cik sabar heula kela.
Abdi maos kada dosa kanu jadi bapak kan. Pun bapak mantu meninggalkan kada kayaan diri abdi. Sasat dari abdi ayeuna tos ngandung ini darah daging na Barjaya. Aduh tetela geus tega ngusir abdi. Sina balik ka kolotna kapun bapak. Pun bapak katingali alum muyung. Tapi abdi tebalakan ngeunaan rahasia pribadi. Nya akhirna abdi nangtukan sikap daya hartina ilaku melendang di alam pemenangan meningkene ajal mati. Gara-gara ke rumah naik ke jeruku curang kan sok lepaskan abdi kan. Lalu ya ada ajal dia curang. Wisrawa kaget ngadenge pengakuan ti Sutinah seperti gitu teh. Wisrawa netep antep ka Sutinah bari terus nyarita deui. Jadi ayeuna Sutinah teh keur kakandungan ya. Barjaya anu boga gawe na. Kitu eta teh. Barjaya anu boga lampah seperti kitu. Anu boga pokalna sedengkeun Sutinah anu kudu tanggung jawab sorangan. Salah kacida eta mah Sutinah. Salah kacida. Salah. Ya pugu bae keur Barjaya mah jadi ngeunah keur manehna. Sedengkeun Sutinah aya di pihak anu rugi. Sakuduna mah Barjaya dipenta tanggung jawabna ku Sutinah. Lain kikieuan. Wisrawa negerakeun jalan pamikiranana anu ngarasa teu panuju ku sikap jeung tindakan Sutinah anu tega ka diri sorangan. Sedangkan Barjaya anu boga perbuatanana kalahka dibebaskeun tina tanggung jawab. Kanyataan anu keur dicing hareupan ku dirina memang kabilang berat. Puguh lunta ti lembur oge teu bebeja ka Abah Tasman anu jadi bapana. Kalayan dina sora anu dumareuda di Barung Rembai Cipanon Sutinah nyarita deui. Anu disaurkeun ke Kang Wisrawa telepan. Kadang Barjaya tanggung jawab. Nanging abdi puguh gaya teh pengawak awewe Kang. Saha nu tiasa nyarita ka jalma seperti Barjaya Kang. Anu jelas abdi sorangan oge kalahka diusir diantarkeun ku murid manehna anu lian ka pilemburan. Abdi teu miharep anu janten Bapak meninggalkan karena kayaan diri abdi seperti kieu. Abdi hadir watak abdi teu milih ajal mati Kang. Salah kacida nyi Mas. Tindakan anu kacida pisan salahna ari ceuk akang mah. Lamun Sutinah keukeuh rek tega ka diri sorangan. Kalahka rek tega ka diri sorangan ngagebruskeun diri ka jero jurang. Hartina Barjaya lepas tina tanggung jawabna. Dumasar kana eta kaayaan ya terus terang keur akang jadi aya pikiran ieu teh rek datang ka mata Barjaya. Keun bae akang anu bakal nyarita pikeun menta tanggung jawab. Kitu ari sikap akang mah. Janten Kang Wisrawa bade ngabantu ka diri abdi ngapangan Barjaya. Kinten-kintenan bakal sadar tapi tiasa ngampi gitu Barjaya upami didongsok ku Kang Wisrawa. Ya ari ceuk akang mah jelas kudu daek tanggung jawab. Sebab jelas Barjaya anu salah, Barjaya anu boga gawe. Sabab akang geus apal saha Barjaya. Jadi ulah dibebaskeun tina tanggung jawabna. Nah dibebaskan gitu mah puguh atuh kahayang. Nah ada dikitukeun mah. Iringan be atuh upami kitu mah kumaha
saena kah anu jelas abdi teh can wantun wangsul kalembur pamit acan ieu urusan beres Kang. Jalan pikiran Sutina sarua jeung Akang lamun kitu mah. Ke anu matak ulah waka pengasarepan ye. Kudu kahudang sumanget pikeun bisa menta tanggung jawab ka Barjaya. Anu matak Akang sanggup pikeun ngabantu. Sabab urang aya di pihak anu bener. Anu matak teu kudu ringrang kangaranan menta tanggung jawab na Barjaya. Eta urusan Akang. Ningali perhatian jeung sikap Wisrawa anu bakal ngabantu ka diri, nah ngajadikeun kahudang sumanget hirupna Sutina sabab geus jelas kaayaan dirina memang butuh ku bantuan Wisrawa. Sutina akhirna nangtukeun sikepna nya tujuan kana karep pamaksudan Wisrawa anu bakal datang ka tempat Barjaya pikeun menta tanggung jawabna. Sutina netep antep ka Wisrawa bari terus nyarita deui lalaunan. Maksud Kang Wisrawa seperti itu nya nuhun bae atuh Kang. Hartosna abdi aya anu ngabantos. Ya mudah-mudahan bae atuh Kang Barjaya janten sadar kalian kersah tanggung jawab. Kahudang deui semangat hirup diri abdi nguping kasauran ti Kang Wisrawa seperti kitu. Nuhun Kang. Tah ayeuna maluyu Ejeng kasapukan urang nyahayu ayeuna mimi urang milu bejeng Akang. Sabab terus terang Akang pangna ayeuna tepung di dieu teh memang rek ka tempat Barjaya. Sabab Barjaya geus ngalakukeun tindakan anu teu patak panuju deui bae ya keur diri Akang mah. Ngalakukeun tindakan naon dayu ai kitu Kang? Coba jelaskeun. Jadi kieu. Hambali teh geus dijadikeun tawanan. Bari geus pasti teu puguh ieu teh naon kasalahanana. Akang boga kayakinan Hambali teu boga dosa. Najan ari dina beja mah anu nyebar disebutkeun yen Hambali teh ditawan teh lantaran geus ngalanggar aturan atawa katangtuan anu lumaku di paguron gabungan. Anu matak Akang boga tekad Hambali teh kudu ditulungan lantaran jelas teu boga dosa. Kang Barjaya tebet kitu. Tindak lakuna kitu bae dengannya. Lambe terang ayeuna abdi makan. Lambe nguping tinggal ti Kang Wisrawa ngeunaan masalah Kang Hambali dijadikeun tawanan mah. Anu matak Akang bakal datang sarta nyarita ka Barjaya. Menta supaya Hambali dibebaskeun. Atuh saterusna bakal menta tanggung jawabna bongan geus boga pagawean ka Sutina. Geus jadi katangtuan anu lumaku, lalaki memang kudu tanggung jawab. Kitu tah maksud Akang mah. Ku Wisrawa saterusna dijelaskeun ngeunaan kaayaan Hambali anu dijadikeun tawanan ku pihak Barjaya. Puguh be Sutinah jadi milu harneg hatena sabab keur Sutinah oge boga kayakinan Hambali geus pasti teu boga kasalahan atawa dosa naon-naon. Sanggeusna Sutinah aya dina kasapukan ngarojong maksud jeung tujuan Wisrawa harita duanana terus arindit ninggalkeun eta patempatan. Tapi Wisrawa oge ngarti kana kalicikan Barjaya. Moal samata-mata nyebarkeun beja ngeunaan kaayaan Hambali anu ditawan lamun teu tatan-tatan ning hareupan kajadian anu bakal karanapan. Dumasar kana eta pamikiran akhirna Wisrawa jadi rek nyelidik leuwih ti heula kaayaan di Paguron Jayalaga. Lantaran geus meunang katerangan ti si Koncleng yen Rahmi oge ngilu di Paguron Macan Bodas, harita jadi terus ngajakan Sutinah ka Paguron Macan Bodas sabab dina mangsa nyelidik bet piraku kudu bari babarengan jeung Sutinah anu pastina oge malah jadi karagok.
Catur di jalana gancangna carita akhirna mah Wisrawa jeung Sutinah nepi ka paguron Macan Bodas. Kedatangan Wisrawa jeung Sutinah dibagiakeun ku Rahmi jeung sababaraha urang murid Macan Bodas. Wisrawa geus bisa ngamaklum lamun Rahmi jeung sababaraha murid Hambali pada ngeberehkeun rasa kasedih jeung kabingungna tumali jeung kaayaan Hambali anu dijadikeun tawanan ku pihak Barjaya. Wisrawa ngabagikeun paneteupna ka sakur nu aya di dinya bari terus cumarita. Ngeunaan kaayaan Hambali memang jadi pamikiran urang sarerea ieu teh. Jadi keur akang teu aneh lamun ayeuna datang ka dieu jeung Sutina. Sabab memang aya patalina jeung kaayaan Hambali anu ditawan ku Barjaya. Malah ieu kaayaan Sutinah teh sanasib jeung Rahmi. Sasat jadi korban ka sawenang-wenangan Barjaya. Anu mata ku akang ayeuna diajakan ka dieu. Terus terang abdi itu dari murid-murid Macan Bodas banget ngerasa salempang. Inggis Kang Hambali janten korban kekejaman Barjaya. Nyanuhun me upami Kang Wisrawa ya maksad sejak bade nulungan Kang Hambali mah margi upami teu ditulungan tangtos bakal jadi korban kekejaman Barjaya atuh paginten eta anu janten kaselempangan abdi sadaya anu aya di dieu teh Kang. Ya anu matak akang ka dieu heula teh sabab rek nitipkeun Sutinah heula di dieu. Pugu bakal karago ka akang na dina ngalakukeun tindakan lamun mangsana nyelidik kaayaan Barjaya bari babarengan jeung Sutinah. Perlu diselidik heula ieu mah lantaran akang geus ngarti kumaha kalicikan jalma saperti Barjaya. Sabab moal samata-mata ngahaja nyebarkeun beja. Lamun eueuh maksud-maksud anu sejena tur geus sayaga pikeun nyinghareupan akibatna. Sutinah milu nembrong omongan. Naon anu disaurkeun ku Kang Wisrawa telepat Kang Hambali mangga ditawan bari dipitnah majarekeun ngalanggar aturan tangtos memang aya maksud anu tangtu. Ku dasar eta pisan Kang Wisrawa oge kudu waspada ulah dugikeun ka tiasa diperdaya ku Barjaya. Ya nu matak ku akang ayeuna rek diselidik leuwih ti heula oge kitu. Nah jadi karahmi oge anu sajena ieu akang nitip heula Sutinah di dieu ngarah ka akangna leuwih laluasa dina ngalakukeun tindakan. Kitu oge lamun Rahmi katut anu sajena teu ngarasa diri riweuh atawa diheurinan ku ayana Sutinah di dieu ieu teh. Rahmi netep antem ka Wisrawa terus ngawalon. Ente kedah sesauran kitu Kang Wisrawa. Abdi sareng anu sanesna tangtos kedah ngarojong kana naon rupi anu dilakukeun ku salira. Ari margi abdi oge tos terang kitu deui anu sanesna. Pami sanes Kang Wisrawa anu ngalakukeun tindakan ka Barjaya. Nya saha deui atuh jalmina anu wantun sareng merhatikeun kana ieu masalah Kang. Ya syukur atuh ari kitu mah. Ka akangna oge tenang ari geus jelas kieu mah. Artina Sutinah oge ulah ngarasa karago kieu atawa tumarumpang. Sabab boh Rahmi kitu deui Sutinah pangrupa korban kalicikan Barjaya anu saukur hayang naon teh ngeunahna wungkul. Dan matak wajar lamun urang ngayakeun balitungan jeung jalma saperti kitu. Sutinah netep antep ka Wisrawa teu lila nyarita. Rupi anu disaurkeun ku Kang Wisrawa tangtos ku abdi bakal diperhatoskeun Kang. Ya mudah-mudahan be atuh naon rupi anu dilakukeun ku Kang Wisrawa masih aya dina kalancaran. Salajengna Barjaya oge aya tanggung jawabna kana kaayaan diri abdi anu ayeuna keur kakandungan. Wisrawa ngabagikeun paneteupna ka Rahmi jeung Sutinah bari terus nyarita deui. Numatak ceuk akang oge Rahmi jeung Sutinah kawilang sanasib. Jadi akang boga kewajiban pikeun menta tanggung jawab jeung perhatianana.
kajal manu ngaran Barjaya. Nah ieu nama akang rek nyang heula ieu nya kitu be atunya ieu nama Omat kade titip ieu sutina anu aya di dieu heula ieu titipnya geus beres amanat karahmi jeung murid macan bodas anu sejenna mah harita Wisrawa terus indit ninggalkeun paguron macan bodas maksud rek nyelidik leuwih ti heula kaayaan di tempat Barjaya nyata di paguron Jayalaga. Waktos na parantos tenyekapan deui wae wargi kedah diecakeun deui panginten serial si konceleng dinten ieu teh. Insyaallah enjing orang lajengkeun deui siapunten anu kasuhun ieu jalaran waktos parantos mepet katabuh opat parantos teu nyekapan siapunten anu kasuhun. Atuh sim kuring anu mancan tugas pendidikan Meri amit mundur amit mungkur kasadayana hatur nuhun kana sadaya paratosanana hapunten tina samudaya kakirangan sareng kelapatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia pruah go 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 goyang Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng kantun permios.